Paham wahdatul wujud ialah sesiti jenar mun aya paehan mun ngarusak. Tapi lamun henteu ngarusak mah antepkeun bae salilah henteu akidahna henteu berubah antepkeun. Ketika akidahna berubah nyana-nyana urang nu bersyariat teu kaharti dibawa ku nu berhakikat bunuh lantaran bahaya. Ngan lamun henteu sasar atuh antepkeun bae nyana aya di jero hiji kanikmatan antepkeun. Tak iya jelema nu keur suluk teh kudu boga ilmu, nyaho masa, nyaho lebah, tek iraha kudu kapanggi iraha, kudu naik gunung iraha, kudu turun gunung iraha, kudu tah eta teh tah kapanggi hengke. Nah, encan kaharti keneh cenah kiai. Beuki pendek kata jamada. Kudu kumaha tuh tah? Ulah dideuleuh cek kita story. Ulah nelanjen ilal awani kana masa sok sujurupan bahul mani la'alla kataroni engke anjeun bisa neuleuh ka kaula walawani ainul mani awani teh ainul mani lantaran izlah tasniah tapi wujud Allah nomor kedua mun teu awani mani mun teu mani awani walidzalika qala aidon kieu cenah nutki min qalbi zakal awani wa inni daimun kullal awani. Pokoknya mah kieu bae. Nuki ucapan kulama min khalqi zalikal awani pisatukangeun eta masa teh ngan saukur sakit wa inni daimun kullal awani. Eta bae ucapan kulama eta tah. Nah, mantap palkawan kulhuka saja. Kaon mah kabeh ge okos salju teh es. Lamun urang boga es deuleu es eta es teh kadeuleu mah ku urang teh teuas padahal eta teh di jero nama cai. Urang mun nyaritakeun cai es teh mun nyaritakeun es cai teh disebut cai disebut es teh lantaran teuas disebut cai teh lantaran kebal-kebal mah di jerona teh aya caiya. Urang lamun nyebutkeun bahwa eta teh gunung Allah teh di jero gunung teh aya Allahan Allah teh gunung teh Allah teh ieu keur carita ilmu hakikat sia teu meunang ngomong kos kitu awas di mana-mana ya sasar sia ieu mah keur carita ieu mah keur carita ngajelaskeun ilmu hakikat keur carita didadu ditajalikeun gunung teh Allah teh gunung teh ih di jero gunung teh aya Allah sakumaha es teh urang nyaritakeun es teh eta lantaran nu mantak dicaritakeun es eta teh teuas hakikat mah eta teh cai teh urang nyaritakeun gunung teh encan kadeuleu Gusti Allah na ketika geus kadeuleu Gusti Allah na moal nyebutkeun gunung eta teh Allah teh encan kaharti keneh cenah kieu ira kartina sih sia sebenarnya dikira kahartina moal bisa ieu mah keur carita moal bisa kaharti sebab ieu mah ilmu perasaan. Ilmu perasaan orang lamun ngaji ilmu nahu supaya rapih maca geus beres maca ku guruna sok baca alhamdulillahirabbil alamin ila man la mila pinnawi mitu amilil hajatun manawiyatun bagus ya pembacaan sia geus rapih tah ilmu sia sok wari atuh ayeuna mah ilmu fikihna sok sia wudu begitu wudu mitanya rukun wudu sabaraha genep hiji banget dua leungeun tilung basi obat bener berarti mikih teh nu kitu ngaranna tah eta mah kos kitu mah ngaranna kakarak datang ke ilmu tapi ilmu thariqat mah deuk menuju hakikat lain eta ieu mah ilmu yakin ngageserkeun perasaan supaya yakin ieu mah deuk nyaritakeun ilmu yakin sebab tina ilmu yakin kudu datang ka ainul yakin kudu datang ka hakul yakin. Jadi ieu mah ngageserkeun perasaan ilmu tarekat teh deuk sahapi jelemaeunana da ilmu nama aya guru nama aya pimurideunana nu eueuh supaya yakin ka Allah bae bahwa nu nyodohkeun teh Allah dicoba ku guruna ulah dahar sia yakin apa henteu sebab jelema nu dahar boga kayakinan seubeuh teh ku sangu ulah sare sia coba ayo teu kuat ternyata boga kayakinan bahwa anu nyehatkeun mah lain ku sare Allah teu sare oge ai bakal sehatna ku Gusti Allah disehatkeun bae. Allah bae kabeh ge, Allah bae kabeh ge. Geus ulah dahar dicoba ku guruna, ulah nginum dicoba ku guruna hanya dibere ala kadar bae supaya ngaleungitkeun keyakinan terhadap benda-benda. Syariat jaran eta mah
ku ari mah ka Allah bae ngayakinkeun bahwa anu nyebeuhkeun mah Allah ku subhanallah ga ku Allah deuk disebutkeun mah sebeuh bae sok geura baca subhanallah 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 bah 1000 ditanya sebeuh sia sebeuh kunaon tadi memang subhanallah dahar heula keceritakeun le tarekat lain la ilaha illallah la ilaha illallah eta mah sebagai alat jangan gebragan hate nu mantak nyana teh ngagodekeun hulu la ilaha illallah la ilaha illallah sesuai jeung napasna dibentur hate teh supaya naon Allah doang nu aya teh mantak ka dina geus robah maknana ge ulah lama budak kuari mah lamak sudah heula awalan nu dimaksud ngan Allah dimaksud ngan Allah dimaksud ngan Allah salat di kamana sia Allah puasa di kamana sia Allah saya sebarang mantak lebaran perbonaon supaya dibere duit lain ka Allah sama berubah tak geus kos kitu tah berubah tak kos kitu tah terus ieu mah ngagedekeun NU bae ieu mah pokona mah berubah tah berarti lain ka Allah tah geus ngagedekeun NU teh supaya Muhammadiyah eleh kurang lain ka Allah berarti bener soteh cak dedeulean urang cak Allah mah salah cak ahli tarekat teu boga keyakinan teh mah jelema cenah teh mah kiai gedena sagede kumaha lain berdasarkan keyakinan teh mah kos kitu berdasarkan deuk ngagedekeun NU supaya NU di bumi pertiwi Indonesia teh ulah eleh ku Muhammadiyah gara modar sia salah di hareupeun Allah mah kos kitu teh tah ieu mah Allah we hiji ngajina lillahi taala berangkatna mentas Isa ajo kaditu na gengke cenah atuh ngangelkeun ieu ajo moal kebal di dinya mah aya 2 panggung karena naon sih eta geus kitu tuan nah itu mah pokona itu mah ieu lah tilu sapenting aduh kula balik sia pun aduh tah eta teh geus kitu arana lempang tah geus geserkeun diri urang atuh hese nu mantak aya alatna leungitkeun heula cinta ka manusia ngageser ke keyakinan Allah bae hiji leungitkeun heula cinta kana dunia hiji we Allah leungitkeun heula nafsu sagala rupana ulah su Allah bae urang sabaraha persen ayeuna mangaleungitkeun cinta makhluk cinta dunia jeung nafsu di dinyalah makom urang ayana mun urang ka manusia bisa ngaleungitkeun 20% makom urang teh kakarak 20% lamun urang ngaleungitkeun ka dunia teh geus 50% makom urang 50% tergantung urang mah tah mah kos kitu mah urang izin kana dunia sabaraha persen 100% resep kana dunia jauh lah urang ka Allah 100% urang teh bisa tepati resep kana dunia 20% makom urang kakarak 20% ieu ge nu suluk lamun teh suluk mah atuh eta mah resep jeung resepna teu bagian ieu keur carita anu deuk ka Allah nah ku ari mah resepna kana dunia 50% makom urang di dinya aya 50% ai kiai aya kanyahoan teh si makom-makom jelema kanyahoan makom jelema cinta jeung teu cintana kana dunia kanyahoan teh kanyahoan biasa kajen teuing maka samarenda kajen teuing make mobil mewah nu cinta jeung nu teu cinta bakal kanyahoan ngan moal ka dibahas leuna malah ka dibahas kanyahoan biasa kiai santri pengusaha pejabat nu resep kana dunia jeung nu teu resep kana dunia kanyahoan persentasena ge bakal kanyahoan sebab tingkatanana ge kanyahoan lamun kiai engke geus jadi kutub bakal kanyahoan aya kiai nyepi bae tapi sabenerna mah encan jadi wali atuh kanyahoan berarti masih kene aya di jero hatena cinta makhluk cinta dunia nu ngahalangan kana cinta dirina secara pol ka Gusti Allah di mana kanyahoanana moal bisa kanyahoan secara langsung eta mah kanyahoanana ku pribadina setelah pribadina geus susul ka Gusti Allah bakal kanyahoan dia can boga tempat si eta mah sebab naon lirikan matana lirikan naon denge ceulina jeung gerakna bakal kanyahoan jelema nu cinta kana dunia jeung nu teu aja eta mah hese atuh hese eta mah lain ilmu sambarangan kos kitu mah lain parantina jelema ngajahukeun kos kitu mah nuhun resep kana jengkol resep kana peda lain tah mah lain komo nu ngridit mah lu kakarek deuk ngamimitian jak rohim teh ieu kali ditu moal bisa kanyahoan boga jeung teu boga teu jadi ukuran urusan cinta jeung teu cinta jeung boga jeung teu boga misah
bakal misah boga jeung teu boga urusanana antara cinta jeung teu cinta misah di diri. Geus kos kitu bae tah mah. Percaya, teu percaya lo masalah tah mah. Sapira nonton doang urang mah. Sapira nonton doang ngan kanyahoan bae gerak-gerakna. Jelema kajen tinggu kumaha ge nu cinta dunia kanyahoan, nu teu cinta kana dunia kanyahoan. Nu api lain kana dunia ngan sakadar aapianan. Teu anan padahal mah cinta kanyahoan. Kanyahoan. Anu lalagaan doang kanyahoan, nu nyaan kanyahoan. Pokoknya mah kanyahoan. Di mana sih kanyahoanna Kiai leletikanana lamun Kiai boga HP eta bohong bahwanya na cinta ka Allah. Oh bohong we pokoknya. Iya bencana Habib tinggal Habib. Kamu lain Habib mah. Pan kunaon? Eta teh hiji alat pikeun jaringan untuk manusia. Terjauh jaringan manusia adalah jaringan dunia. Geus bae berarti can pol cintana ka Allah. Geus titik we kajen kukum we teu bisa ngelak teu bisa. Selama nyana boga HP keneh berarti bohong nyana cinta ka Allah. Tetep bae tas isa mah kieu we di mana batur aingnya. Coba tek. Oh nya eta kumaha beresin cenah eta teh. Coba dibereskeun Pak. Emang untungnya sabaraha sih? Aduh pan urang begitu leuleun. Aduh coba tuh. Begitu pan teu ratalin. Apan aing merada gede. Pal beres. Ki cenah lain kos kitu ieu mah urusanana urusan. Budak. Coba itu zakat di masjid geus beresan. Aja bagi sabaraha begitu. Ejang sabilillah aya. Sabilillah ka dia tuh gegeran. Dia aing dik meulikeun baju budak pan. Eta. Nya wali kos kitu. Heran aing aya wali kitu. Mal beres, asal boga HP bete beres. Cakurahi aing mah ade teu boga HP, leungit teu boga HP teh. Can meuli deui. Eta kakara HP. Kakara HP, enya du lain-lain deui, mah hiji beulanan geus eungap. Geus eungap lamun aya yang jelema cenah kiai kula yang guguh Ayo syarat-syaratna naon? Hiji ulah wauh jeung pamarentah. Apan kiai ge wauh? Can kailmuan ku sia. Can kailmuan maksud teh ulah wauh teh kumaha? Kudu duaan tah ngobrolna. Kuduan halanan teh mata lain deui. Kadua ulah wauh jeung nu sugih. Apan kiai cenah wauh jeung nu sugih? Can kaarti ku sia. Can asa kiai manipu ya sekali-sekali nipu lah. Itu kumaha? Itu teh anu ngahalangan ka dirina iceun. Eueuh deui makhluk heula. Makhluk teh ya pemerintah anu zalim. Mun urang nyaritakeun dina ilmu tarekat mah pemerintah teh zalim baheulanan. Ieu mah keur carita bab tarekat, di luar bab tarekat syariat henteu. Ulah waka ngazalimkeun ditangkap sia. Ieu mah keur carita tarekat zalim baheulanan. Doktrin teh mah ulah siang geus. Ulah babaturan jeung kos gitu. Aya daratang mah masalah. Ulah ge urang boga jaringan jeung pemerintah, hubungan jeung pemerintah. Aya daratang atuh masalah. Kumaha lamun mere? Atuh itu mah mere mah. Eta nu ulahna ge di dinya. Nu mantak ulah wauh jeung pemerintah teh supaya ulah kabere. Mun geus kabere, nah ieu kudu diperhitungkeun heula duit rakyat apa lain. Tah itu kumaha lamun ngajukeun proposal batal. Torekat norekat mun ngajukeun proposal batal we geus pokona. Ieu mah batal lagi dengekeun ku Cilesia mun aya jelema norekat nyeun proposal batal. Kadengen teh. Aya sia nyeun proposal teh sih. Nyeun kan? Batal. Ieu batal we pokona mah. Lamun aya jelema norekat encan usul ye caritana ye keur endeuit atawa suluk keur suluk. Lamun aya jelema asup partai jelema norekat asup partai batal. Cenah kiai lamun batal asup partai berarti negara kumaha? Balik deui ka negara syariat. Balik deui ka negara syariat. Ieu keur suluk ka Allah nu dideuleu iwal ti Allah. Pan cenah Gus Dur atuh geus usul mah lain deui. Ieu keur carita kakarak berangkat.
Ayeuna geus usul mah kumaha nyana bae pakaian ge make batik. Ajo, atuh kadang-kadang batikna ge sabelah ka dieu. Ieu batik di dieu di cirian ka dieu, baju pendek ka dieu. Teu make kopea, eta geus usul. Mentak mun rahim teu make kopea eta geus usul. Jadi ieu keur carita nu usul mah geus lain deui, ke carita usul mah. Ieu teh nu dedeleuanna setiap neuleuh naon bae, es teh cai teh es teh. Mun urang nyebutkeun es lantaran ditinjau ku urang bahwa es teh eta teh telas. Berarti nyebutkan es padahal hakikat nama cai. Urang nyebutkan gunung sote lantaran encan kadeule Gusti Allah na ketika geus kadeule Gusti Allah na moal nyebutkan gunung nu kadeule Allah na. Nu mantak mapi bujubati ila Allah. Karena kola naon sih nakol Allah. Bunuh ya budak ieu. Wahdatul wujud tah ieu panjang kedeh dongengna caritana encan anggeus lantaran cek Ibnu Arabi al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Ibnu Arabi geus ngajelaskeun al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Alam teh adalah simpenan sebagianna kana sabagian. Berarti alam teh wadah nyimpen kana rahasia-rahasia, mimiti rahasia secara hukama. Modal tadi caritakeun aya hikmahna ieu anu eta ge termasuk khazainu ba'dihim ba'don. Ngan eta mah kos kitu mah termasuk kana ilmu kesehatan keneh atawa ilmu-ilmu jang penopang-penopang, tapi ieu mah geus khazainu ba'dihim ba'don teh ngawadahan Allah nu nyieuna. Urang kadeule gunung kadeule Allah, moal nyebutkeun gunung keneh Allah, waliullah mah kitu. Moal nyebutkeun laut Allah, teu kadeule lautna. Moal nyebutkeun tangkal kayu Allah, teu kadeule. Modal tadi moal nyebutkeun es cai. Janu kadeule ngaracak caina. Mun aya jelema nyekel es nyebutkeun es berarti nu kadeule tulasna es. Eta es teh ngawadahan cai. Ketika urang nyebutkeun es nu kadeule bungkeuleut da. Tapi lamun aya jelema eta mah cai sebenarnya mah lain es cai. Nu aing ku ari mah kadeule cai. Luhur teh jelema tah. Hayang gara nginum berarti eta. Haus sajan kumaha ge. Tentang kos kitu Ibnu Arabi mah. Al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Seluruh alam teh eta teh jadi khazain, jadi simpenan, jadi gudang, ngawadahan. Jadi wadah berarti wadah aya nu diwadahan, di jero perkara nu ditajalikeun, yakna dunia ieu nu ditajalikeun ka urang, nu kadeule ku urang sebagai wadah ngawadahan Allah rahasiana. Ngan teu katotor ku urang, kudu boga ilmuna heula, kudu diproses heula ngaranna suluk, kakarak sabaraha taun Imam Ghazali bae 13 tahun. Sagede Imam Ghazali anu ilmuna geus luar biasa, kakarak bae dibukakeun hijab, ditajalikeun Allahna dina tiap-tiap perkara. Kieu caknyana nu kamari aing di kiai-kiai di mama-mama di Hujatul Islam ngadorakakeun doang ka aing. Cek Imam Ghazali, aing doraka eta teh sabernama lantaran kuarina geus usul ka Gusti Allah, neuleuh naon bae geus Allah kuari mah. Batak turun geus Imam Ghazali, kuari mah gahan ngaji deui, gahan ngajina ge geus teu pararugu kos kitu mah. Lantaran mawa muridna geus lain mawa murid syariat, dek dibawa ka Gusti Allah. Nu dideuleu karakter murid-muridna ngaji makeun bae api lain ge supaya tunduk ieu ge jalan ka dieu nu kieu dek di ka Allahkeun kabeh ge. Lamun aya jelema maherna dina ilmu nahwu murid supaya barisa maca. Mun aya jelema maherna dina ilmu fikih murid supaya bisa mikir. Mun aya jelema maherna dina ilmu bilaga murid supaya jarago ilmu bilaga. Mun aya jelema maherna dina ilmu hakikat murid supaya milu ka hakikat. Jaka bagi karar itu jelema mah hirup teh ngomongna teh dina alamna masing-masing, dina kelasna masing-masing. Tanu mantak tak nu hese ge ngajak murid supaya usul ke Allah, minimal kaajak supaya bareng ceknya jalan ka dieu persis kos jelema jago nahu ulah kitu macana ka dieu jelema jago mantek kieu ye ngodiahkeunana kieu ye nyeu ngodiahkeunana jelema ilmu fikih lain kitu kieu jelema geus datang ka hakikat pasti doelan jelema kieu ka Allah nu kadeuleuna Allah na bae wallahu a'lam bissawab.